nangring tisuk cara menang duit seperak-perak acan. Kumaha tuh ya urusan euy. Hah, aing. Anyar jelema teh kakara panggih. Ieu mah sugan we tuh jadi piduiteun. Sip, sampeukeun wae. Masih bojes can kepanggih wae aing geus capek lelembangan dianggap nu gelo meureunna aing lelembangannya. Balik ke mana Bapak teh? Kudu ngingari bumi napa bojes itu menawi uninga abdi teh wah kitu tes tadi apa-apayan tes kepenak wae menawi uninga. Pak Bojes anu sok kana rental? Mun ada pisan eta. Tebih keneh. Aduh kumanya ieu oje di sana. Ojeg abdi. Tapami abdi pangjajabkeun ka bumina sabaraha geundeun-geundeun ongkosna. Tebih Pak. Mun sabaraha ongkosna bageus. 30.000. Geus, ucap. Aduh, awis teuing Pak, anu mah bensin taca naon lah. Sabaraha tuh sabaraha. 100. Kumaha lamun 150? Berangkat. Ayo. Siap, gaskeun. Oke. Punten, ieu mah ojekna modern, artosna kena dipayun. Anjing gawe gen ancan geus minta ongkos. Ya bayar. Turun nuhun Pak. Aman. Aman. Dugi Kang. Atos. Di mana manawi? Nah, bumina paling itu tuh. Terus katingali. Mohon. Kusabab motor terlebet, Pak. Mohon. Apa we salit deui mah? Mohon. Kirain di dinya ka dieu aing 150.000. Mah nya tuh. 150.000 di dinya ka dieu perasaan teh. Sabaraha tuh? Pulangan setengah nawe. Punten, terus perjanjian teu tiasa duwihkeun. Ojek burung piragen deket ngan saukur saceungkal mayar kudu sadepa kumaha aing teu boga duit kelemkeun lah ka si bojesna. Budak beke ku aing ditipu. Lumayan jeung beli beas. Terbalik-balik budak teh geus burit si bawa ku kalong wewe lah. Mak lieur ku budak eta mah. Indung aing titah ngawur balong nasaat Pak. Ulah kan awal aing malieur indung aing. Jabaning posisina teh ayeuna aing butuh duit yang menerkeun motor geura. Alah. Sugan boga babaturan. Ngagadekeun balong lah. Balong. Heeh. Oke atuh kurang kamu babaturan banyak. Haji jangan. Heeh. Sugan boga euy. Kemana di ditu tuh? Ayo, di komisi nak orang 10%. Oke, siap. Pak, aya tah? Naon? Mang, ieu ngadekeun ieu balong ya, Mang. Ngadekeun motor situ percaya tah jaminanna balong. Digalikeun sabaraha? Wah, 100 we, Mang. 100.000. Bener aing mah. Kalau lamun teu percaya ieu burit eueuh we pokona mah ieu jaminanna lamun eueuh wae penta ka inung aing teh burit. Itu mah oke atuh siap lah. Silakan 100.000. Akhirnya ka mana tuh can balik-balik we kieu? Teh punten bade tumaros bumina Pak Bojes paling mana? Punten Pak, ieu mah sanes teteh ieu mah teh haji. Punten teh haji ngiring ngalangkung Tegaan pisan bapak-bapak teh. Tanya ho, uring teh haji. Kalau teh wah ini geus burit kieu. Langsung sulah yuk. lebar 10%. Oh, ayo atuh. Teh, dusolna aya. Punten sanes teteh ieu mah teh haji. Oh, we si dusolna ge dibawa ku kalong wewe teu balik. Nuhun teh atuh nuhun. Sanes teteh wungkul teh haji. A few minutes later.
Ari bumi apa Ojek paling mana? Kalangkung lo paling itu. Oh, jadi artinya. Mohon. Siap nuhun. Emang Kak, Alhamdulillah. punten Pak Ojekna aya manawi. Ya tadi dia abdi ngantosan ya di dia. Tadi abah. Mohon abdi sami kudu ngantosan lami pisan. Terus lama ngantosan di dia. Ngantos sami. Cuma tuh Kang ayeuna atuh antosan dia heula. Cari keula tuh di dia ya, Barang barang sawios abdi mah da rusul panginten pada teras wiwaya atunya. teras wae. Mohon. Mau ngantosan. Moal lah ulah kirang kapunten mangga. Mangga teh kalau dia wajibkeun nya. Ojek konita kaki ngagawekeun ka aing teh angan eueuh ieu teh nanyakeun jelema keur nungguan di aing teh geus katipu ku ojek 150.000 anjir teh balik ah. Balik ojek, Pak. Najis lah ning leumpang aing mah.